Alhamdulillah ngantri copot. Nah, Apaan butuhna 1 juta? ayo manggilna 500 dihitung teh lumpuh kayak cinta lah 5 cinta. Ada yang butuhna 1 juta cinta. Teunun deui we ku abah teh. Dina. Assalamualaikum. Salam aja pian nih euy. Giring ngopi, Pak. Alah nami jumpa bawaan eta. Ayo teh ngopi di bumi. Majikan di Madul wae. Lain zaman dulu zaman rumah tuh. Sehat, alhamdulillah. Ngalamun ge nyari ra eta. Ke zaman Kiwari Majang. Ke ngaran-ngaran zaman Kiwari apa mah teu kuwi catur. Oh jeung mawa di hidupnya ada aya ieu kopi gitu euy. Ngopi balah ya mah. Siap lah. Kunaon ngahulang wae. Ganin sia cicing heulaan ngopi heula ini. Ngahulang emang heueuh loba pikiran itu. Ketingali di pas datang ge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kieu jang yani teh kami teh. Keur loba pangabutuh. Sugan we jeung sugan gitu tah. Ke usum ayeuna mah. Usum naon? Usum butuh. Bener. Loba pangabutuh itu pangabutuh gede coba usaha nyarengan ke zaman kiwari geuning nya. Alah ini kali itu kadang ngalamar gawe aya sekolah tuh teu payu di dengan goreng taragana gitu dia. Tuh suganana tuh aya nu ragrag yang liar we rek neangan sugan anu urang duit gitu tah. Mana tuh aya nu ngalungkeun duit mah Sugan. aya. Sugan jeung sugan. Teu aya batur kamarana sasara pinya. Ah biasa we nu loba duit mah. Ya we naon ngaranna teh zaman haling bahasa ayeuna nih haling. Naonnya? Haling gitu langling tungtung nama langling Salut abah kok keur ngahulang gitu ge loba pikiran we bisa we seserian Ih, ke. perlu ya. Kalau mau dipikiran ting ngajalang kayak itu nabi si sutre kayak gitu mau orang telebangan ku heureuy mah jang beureun aya hiburan sugana atuh aya nu kahibur ku abah gitu. Amin bang. Cik sugana aya solusi atuh. Tuh duit. Heueuh eta apa teh dibahas. Seru banget. Sini jeung ulah tuh. Jadi niat kalian tuh tadi tarik Manawi. Air dia kieu mah. Pengen bikin dibuka pemajikan muruk kudu. Jadi kan. Oh, zaman dulu tepira padahal mah keur nonggeng di pelapung ujung. Kiwari zaman dulu kan. Aduh. Lain dia lebih nongeng dia. Iya mah. Emang butuh seberapa gitu? Bisa dibuta mah butuh. Aduh, atulah 1 juta mah. Oh, Kenyasa tadi depan nyebutkeun aya pangabutuh sarua tuh. Aduh, mah itu jangan ya. Sugan aya solusi. bingung masalah duit. Buntu. Duit. Kadang-kadang lain kadang-kadang lainnya diarah lagi dipicu dipakai balanya rinangan duit gitu jeung kitu we kulilingan masalah duit mah. Pada mau ditalaah mah duit teh hartikeun jang geuning teh teh. Henteu can kapikiran ada pikiran we mah lieur. Mending lakonan nae ku loba heureuy Ya lah eta mah. ngacapruk ke pueuh deui lah ieu mah. Tuan gekeun wae. Cing sakali di kumaha? Aya solusi? Buntu masalah duit mah aduh. Ya tinggal itu hutang danan gitu kieu patuh.
Sugan teh keur ngetren masa kini. Pokok malu ting di mana kan apa? Ting di jin lapar. Mereka digade gitu. Terus perakeun meuli uduk. Tapi itu mah we cara nu penting mah halal we. Berarti kopinya teh hasil ngagade calana. Digadekeun sapotong teh kayak urang tebus urang tebus. Ampun deh. Kumaha urang kahirupan ngaranna. Sing atuh barang siar kanu lain heula. Ai butuh-butuh teuing mah sugan lain mah. Araya. Harek barang siar heula tuh. Tidak pernah nungguan di dieu awalnya kulit. Ah moal da niatna gerek manawi tadi teh. Astagfirullahaladzim. Ai ka dieu ning kopi ge hasil ngagade calana kumaha. Nyata gitu, urang teh ngopi hayang uduh kapan saterana anak eta mah tuh. Ngopi teu bari urut mah. Kurang pelem. Ya bener. Eta. Atuh bah. Ai tayang mah. Sia teh mah kitu eta hasil teh. Mangga atuh ah. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugan teh aya. Iya mah kumaha si Pujang mah. Besok atunya. Ya, Pada nya sok. Saha? Apa Jang? Oh, lebat bah. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Sampurasun Jang. Ada cenghar mah curiga hasil ya mah ya. Alhamdulillah kenapa tuh kalau buka kerja. Tutupan habis wae angin. Beda yang kamari mah Iya, nih. Buram karena cenghar ada hasil. Alhamdulillah. Hasil atuh hanya akal euy. Ajak naon deui. Depan kami teh butuh teh 1 juta ka itu nya. Heeh. Ya kemari mangkukna euy. Kemari. Alah eta sih kena di sekolah kieu malum pohon. Euy teh apa teh ngiki ka dieu. Heeh. Di jalan teh aya. Timu. Heeh. Allah. Ini alhamdulillah ngantri copot. Naha. Apaan butuhna 1 juta? Aya manggihna. 500 dihitung teh numpuk aya cinta. Lah 5 cinta. Ada yang butuhna 1 juta cinta. Teuneun deui we ku abah teh. Mah teu dicokot. Bapak tadi dicaturkeun di kamari keneh oge pan. Butuh 1 juta abah teh keur modal. Heeh. Berarti kurang 500. Padahal 500.000 mah aya ieu. Aduh. Mun dicokot. Cokot ya tuh, kayaknya sugan. Depan direret ku abah teh geus aya nu nyokot. Atohun. Benar si abah mah bae kumaha tuh ieu teh ka. Mah aja kamari nyimpen 500.000. Aduh.